Your phone ringing. Oh my god. Oh, udah deh sorangan wae. Cing mental tuh udah deh. Bukan tak? Boro-boro deui doi ningali. Duh, aing mah ngesalah sedila tepang itu tapi kaki kucing kumaha enak kabarna enak. Alhamdulillah doi aya selera mah kan dia ya bingung ya usaha ya. Kumaha? Modal bea. Pinjaman eueuh doi. Bari ngung geus kan lagi. Utang gede aduh. Utang lama lo gitu nya. Kumaha solusina teh cing lah. Atuh lamun saya mah ulin ka imah lah. Asli bener ya. Asli nya. Rek mere modal. Lain, naon yang cilik barang. Sugan rek mere modal imah aduh. Waalaikumsalam. Naon ah? Aduh nik nah ieu. Taraeun hujan-hujan ka dieu, biasa ge tara. Lain tadi teh kieu mang nya abi teh ningali cilaka di ditu teh. Terus mobil kontainer jeung angkot gitu tabrakan cerita teh kieu kronologina tes gitu nya arep padu banget gitu kan. Tah si sopir teh ajeng gitu kan keluar. Tah kitu teh kieu mang. Mobil teh kabakar. Oh, ngomongnya tuh hayang udun gitu. Borok-borok ya. Itu mah mun pedit-pedit teh ingat. Bok terjadi ah. Mau wae, Moal baik di sono kuing atuh nya. Mohon. Naon ai sia nya bukan bisa. Budak teh sarurang lembur. Jek, kunaha mah didorong eta motor teh? Teh hirup mang. Cing nyaman ningali. Ya motor tenalaan lah yang mana? Pan teu bisa makena. Lain ngomong atuh semua. Kemana? Antar ke hareup atuh. Jabikeun ku aing nu kieu mah nya kan. Awas. Awas jadi tah.